Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tebang dangu mitra, ayu urang neraskeun dihanca anu katuna dina dinten kamari. Hina jajar cerita si jaluk hayam gaib. Wilujeng ngadangukeun krung Atuh urang bandungan wae kumaha eta si Tarman geus ngengelek si jaluk bakal diadu jeung si Sambar Nyawa. Bogana Bahjangan. Kiwari duana geus aya di pakalangan, pok Bahjangan teh carita. Halus. Ilaing boga kawani. Ngadukeun hayamna jeung hayam Abah. Tapi wah hanya ka eta hayam. Lamun nepi ka paeh heuy. Moal atuh moal. Wang adukeun wae Bah. Hayam saha nu leuwih unggul sanajan hayam Abah hebat cek batur mah. Tapi Abah ulah kaget lamun hayam Abah bakal rag-rag atuh. Bakal keok ku hayam kuring Bah. Gede hate. Ya wae wang buktikeun we ayeuna mah. Asuk euy. Urang mimitian adukeun euy. Mbah Jangat kiwari mah geus ngalepaskeun hayamna. Kitu deui si Tarman geus ngalepaskeun si Jeluk. Atuh ari geus dilepaskeun mah. Ulah laju geus surak amal-amal adu tanding teh bakal dimimitian. Horse oi, si mimitian oi, der lah. Hasok tah gabre tah hayam tah. Si Jeluk teh euy. Bogana saha teh euy, Tarman euy. Masa pira geula euy lah. Hidup Sambar Nyawa hidup. Sok lah. Dawek mah wanita rohan, dawek mah tetep we nyaka si Sambar Nyawa lah pokona mah. Si Jeluk mah moal kuat. Anya moal kuat 5 menit pokona mah. Bakal ngusap euy. Ya bener we atuh euy lah. Kangaran hayam anyar makalangan. Bari can boga ngaran. Sarua jeung bohong. Anu nyaka si Jeluk mah euy moal aya euy. Nya tuh lah. Tang tuh lah. Si Sambar Nyawa nu unggul mah euy. Mula laju teh pada boga kayakinan. Ieu si Sambar Nyawa cenah anu bakal unggul. Eueuh saurang oge nu ngajagokeun si Jeluk. Adi kituna mah selarea oge. Geus pada apal ka si Sambar Nyawa mah. Sedangkeun ari ka si Jeluk mah. Buah hayam ti mana cenah? Cana kasohor dianggap ngimpi lamun bisa ngelehkeun si Sambar Nyawa. Tapi nu laju oge aya nu penasaran nah mampu cenah si Jeluk tingimbangan si Sambar Nyawa. Uing mah penasaran lah. Hayang nyaho nah bisa tak kira-kira na si Jeluk teh ngimbangan si Sambar Nyawa Kang. Nyawang Bandungan we, Jang. Ayeuna mah. Tuh. Geus silih pencrong hayam tuh. Bener we. Eta hayam teh kiwari mah geus adu hareupan. Silih pencrong. Si Jeluk neuteub seukeut ka si Sambar Nyawa. Kitu deh si Sambar Nyawa saruana tapi bisa katingali. Si Sambar Nyawa kawas anu serab gusima pangabaran si Jeluk. Bahjangat oge manehna surti. Ngarasa kagetna ka. Nah si Sambar Nyawa ti kawas anu serab ku si mana eta si Jeluk. Matak aneh. Tapi benar oge di sidik-sidik mah. Eta si Jeluk ti kawas lain hayam biasa. Mibanda aura anu kuat. Tapi sapira aku. Hayam nu anyar makalangan. Bisa ngalihkeun hayam aing. Tang tu hayam aing nu bakal unggul mah. Ceukeureun tes naha teh Bahjangan. Atuh ayeuna mah urang bisa kasaksian. Si Sambar Nyawa katingali miheulaan raja ngawakna ngacorelat cepet naker. Saterus teh mah ceprot napintihan. Sihna anu seukeut teh nyoroco serek niir beheungna si Jeluk. Tapi sakitu ditarajang terus-terusan si Jeluk tagen be. Terengrot. Puguh we Bahjangan teh tambah kakagetna. Kitu deui nu lalajo eueuh anu teu molohok. Jeung kumacerekna cenah si Sambar Nyawa teh kiwari mamisleuk. Panarajangna teh kawaskeun kana batu bae. Ini teh jangka euy lah. Tadinya nanya euy. Sumpah lah. Hebat euy si Jeluk teh euy. Sakitu ditarajang terus-terusan. Takeun we lah.
Lah bener-bener hebat bukan mah hebat. Duh kok udah kang boge ngarasakan euy. Duh kakaroon tuh ingat tuh daya ayam seperti gitu mah. Duh hebat bukan mah euy. Tidak kenyadaan mah euy. Kaosna bae masih jelug bisa ngimbangan euy. Ya tepikeun we urang Bandungan. Kumaha geletukna. Bisa jadi si cambar nyawa teh ukur. Ocon. Nyerangna teh can bener-bener lah. Ari ece mah yakin. Yakin teh sejelug teh. Memang kuat. Hidup jelug hidup. Sok lamunnya si jelug eleh. Ece mah daek dikawin. Pokona mah wanita rohan. Nya atuh ari kitu mah akhirnya kasih samber nyawa we nyi. Aku kabeneran. Pucuk dicinta. Ulam pun tiba-tiba. Kasempatan anu hade ieu mah. Moal di sia-siakeun. Si Nyai bakal jadi kayak kieu mah. Jadi pamajikan aki. Nya nah lamun si jelug anu unggul, payahna aki teh kudu daek balik ka imah ngorondangnya. Ceuk eta si Ece. Minta pamintaan seperti itu. Ya sok bae aki mah satuju. Pokona makeun we sanggup lah. Lamun nepikeun kasih samber nyawa eleh ku si jelug, aki mah daek ngorondang. Tapi moal nyi. Moal eleh. Nu aya mah bakal aki teh bakal lempang we. Bari ngaleng si Nyai atuh. Ceuk eta nu lalajo. Dasar nu lalajo aya we rupa-rupa pisan. Ayeuna urang Bandungan deui di Pakalangan. Bisa katingali harita teh. Di Pakalangan geus adu hareupan. Harita teh katingali. Si sambar nyawa kawas anu kaget. Kiwari katingali mundur sedangkan si jelug masih tadi oge ajeg we. Tagen teu ngarobah sikepna. Si sambar nyawa teh beuki panasaran kawasna bae geus katingali. Wawasena eta si jelug teh memang hebat. Mun bae manehna teh beuki ngaronciatekeun pangabisana. Katingali we eta si sambar nyawa teh ngawahan kawas arek narajang deui. Serenteng, gapruk, jebrot. Dina panarajang nuluih rohaka bisa katingali akibat eta serangan awak si jelug teu nepi ka ngebul atuh keluar hasil. Kawasna bae pangawasan si sambar nyawa teh diadu jeung pangawasan si jelug. Harita si jelug ukurna dah we. Teu waka malik narajang atuh balukar awak nanti ngebueun nepi ka nu lalajo ge matak heran. Lah naon cenah bet keluar hasil segala rupa. Tapi memang hebat si jelug teh. Agen bae teu unggut kalinuan teu kedaganginan. Bah janggat ningali eta kayaan nyataan kiwari mah matana kabuka. Tetela si jelug teh lain hayam sambarangan. Lain hayam samaneha. Atuh sadar kana eta kanyataan bah jangat teh mapatkeun di jampena ketingali kunyam-kunyam we. Sangkan eta si sambar nyawa teh mibanda deui kakuatan anu leuwih rohaka. Kudu dicampean deui kaya kieu mah. Kuang kawing ingsun matek aji raja keling. Pengawasan si suung galing. Gumuling gulung galang. Bintihna baraja sewu. Siihna keris mantik. Beres mapatkeun jampe katingali si sambar nyawa teh. Kiwari mas sorot panonna ge beuki buringas. Kaayaan di sabudureun Pakalangan ge angin ngadadak miu. Puguh we atuh nu lalajo teh kaget. Aya naon nya ieu angin meni motah kieu. Kawas arek hujan kitu nya. Aduh, nyai teh nya kunaon nya aduh. Mun heug teu kagok malah hayang balik ieu angin meni motah kieu. Tabikeun we lah, urang ngalajoan we nyi lah, deui ka pungkasna ye. Anya nya saku karareungnya. Tapi rame geuning itu tuh nu diadu teh. Nya ceu buku ge. Aduh heran ieu kuring ge. Nah angin teh bat ngaradak miuh ieu nya motah aduh tuh. Kekelebetan gitu. Beukeun lah moali lamun kege. Warek hujan ieu mah.
Harus katingali deui harita si Jelug. Ningali lawana nambah di kekuatan. Keur eta si Jelug mah manehna teu gimir. Saeutik oge manehna teu sieun tetep tenang be kawas geus bisa ngukur nepi ka mana kekuatan musuhna. Itu deui si Tarman manehna mah yakin si Jelug anu bakal unggul. Jelug atuh hasok. Ulah dibere ampun euy. Uman hayam kitu mah podaran wae atuh. Ulah dibere omer euy. Buktikeun ka nulal sakabeh nulal lajo atuh. Yen maneh anu nomor hiji hayam dewek anu panghadena pang jagona sadunya atuh. Ye kasempetan pikeun ngalebetkeun bandera atuh. Si Jelug teh kiwari mah teu nunggu deui di Tarajang. Tapi katingali awakna teh ngawahan. Sarua pada rek silih narajang bae ayeuna mah suruduk curelat duanana pada ting pelesak. Gaplak gapruk silih bintih silih sii. Baru karena mitra kaum dangu pakalangan teu nepi ka ngebueul. Jeung matak aneh. Kadenge suara anu ting beledug sagala rupa. Tapi satu tasna silih serang kiwari mah bisa katingali. Si sambar nyawa anu ngaun ngebangkieung katingali huluna teh baloboran ku getih. Carik jeug. Meh-mehan ngagabru namru. Bah jangat gentak manehna ngabura deui si sambar nyawa. Kadieu si sambar nyawa. Ulah dibura heuh ku leweh kieu mah. Wah, sia piraku. Maneh teh bakal eleh ku hayam kamari sore. Gerak keterukeun muka ngabisa sia sia. Ulah mundur. Cek. Si sambar nyawa jag deui kiwari mah teu sakara-kara. Ugu we atuh nu lalajo teh manehna kagetna keur. Ayeuna euy hebat eta si Jelug Ayeuna mah tuh katingali manehna teh malik narajang euy. Kabuktian kapan si sambar nyawa ge hampir-hampir rubuh. Ngan edas we eta euy. Bisaan ta euy. Bajangat mah ku sakali ngabura oge. Hayamna teh jag deui nya. Nya pugu ge gitu euy lah. Ai dewek mah ayeuna mah ngajagokeun si Jelug. Malila oge. Teu sambar nyawa teh bakal keok pokona malah. Sok lah. Ayeuna mah wani taruhan oge nyekal si Jelug. Ngeutuy. Dewek mah kiwari macang caya ka si sambar nyawa sarua pokona mah. Teu wani aya nyekal ku sambar nyawa kaya anak kitu mah. Lah. Dai maneh mah tadi cenah wani narohkeun nyekal si sambar nyawa. Ayeuna mung tadi masih Jelug jadi poyok euy. Tapi teteh lah di kenyataan anak itu mah pada diunggulkeun. Sok lah dewek wani nyekal si Jelug rek. Wani aing malah sabias bedo lah kudu nyekal si sambar nyawa mah. Tingali seribu. Cek nulalajo kiwari mah jadi ngajagokeun si Jelug. Ayeuna urang malikan deui ka pakalangan. Katingali si sambar nyawa teh nyerenteng deui sok sanajan gerakan kiwari mah geus teu geusit jeung teu cepet. Sabab katingali nama kawas anu geus leuseuh. Kawas anu maksakeun we narajang teh. Atuh barang nepi gapruk. Si Jelug kiwari mah bisa ngasupkeun panarajang. Bintihan oge siihna anu nyorocos kana beuh. Geus teu bisa disingkahan deui ku si sambar nyawa. Ceprot, geabres. Beung si sambar nyawa katiir. Kulapes. Keok. Katingali harita teh hayam teu ngarampeo. Gebru. Kiwari mah namru. Kerajat. Teh kebung musila. Kusak bae si sambar nyawa teh ngaleupaskeun nyawa. Geus aja binasa, teter eleh jajatene ku si Jelug. Bah jangat ukur bisa colohok we, mata simeuteun teu nyangka sacongos serbuk. Hayamna bisa eleh. Nepi ka paehna. Ku hayam anu kamari sore. Sarua be atuh nu lalajo ge pada kaget. Katingali nu lalajo teh sudak ambal-ambalan. Manehna asa kahibur ku eta adu jago teh. Anu mungguh teu nyangka si Jelug teh bakal unggul ngelehkeun hayam
boga nambah jangan anu geus puguh juara. Nya cek dewek oge. Si Jelug mah unggul euy. Teu sangka teu nyananya euy. Hebat pokona malah hebat. Nya pokona mah hidup Jelug hidup. Nyai unggul. Unggul si Jelug hidup pisan. Cek mah panuju pisan ieu mah panuju. Nah naon kitu cek. Kawas anu bunga kitu sareng panuju kitu. Enya ece teh menang tarohan nyai jeung si aki-aki nurus tunjung. Jeung aki-aki dua beberanjen teh. Pokona mah menang ieu menang. Tang tu mun si Jelug unggul mah manehna teh kudu balik ke kaayaan ngorondang. Pokona panuju tuman atuh da. Sia ngorondang aki-aki. Gitu cek. Enya cek tapi karunya atuh. Ih ari si nyai. Ulah lebih karunya taeun teh. Lalaki seperti kitu mah geus aki-aki teh teu mikir. Teu mikirkeun kana paeh. Masih kan gugu nafsu. Enya sok cunihin sagarupa. Teu ngukur kakujur taeun teh. Keun we singka karasa. Nah nyai teu karunya ka ece. Teu karunya kumaha kitu cek. Anya lamun nepikeun ka ece. Eleh tarohan meureunana ece teh dikawin ku si eta aki-aki nurus tunjung teh. Keun manehna anugrah, tapi ke ece mah musibah. Anya cek muhun atuh teu sangkanya hebat pisan eta si Jelug teh tiasa unggul ngarekeun hayam. Bajangan anu tos bener-bener asak makalangan oge dijagokeun. Nya pokona mah top marko top. Si Jelug mah yeuh pokona mah hebat lah. Ku ayana kieu ece teh bisa ngawarah aki-aki nurus tunjung. Heuheuy dedeh panuju pisan. Aduh teu sangka teu dinyana lasut geuningan. Bet jadi kieu. Aduh. Halah. Teu tulus ngawin nyimi Aduh. Wiwirang we keur aing mah. Kudu ngorondang segala rupa. Halah kawas embe wae. Tobat. Ceuk si akibat kudu ngaranapan kitu sagala. Kiwar ketinggal di pakalangan teh si Tarman geus ngelek di si Jelug. Ari bahjanggat mah ukur ketinggali ngaruk we pas semona alum nguyung. Hayam nu sadaya ieu diagul-agul teh. Eleh ku hayam kamari sore. Hanya ku si Jelug bogana si Tarman. Atuh numutkeun paraturan eta adu hayam. Netelakeun anu hak nampah hadiah teh nyaeta si Tarman. Tabungan bahjangat anu geus sakurunan narima hadiah teh. Beder atuh nangtang. Ngajak deui adu tanding. Kiwari mah manehna teh lapur. Hayamna palastra. Hadiahna kiwari mah jadi milik si Tarman. Katinggali panata acara teh geus naik di kana luhur panggung. Ka para wargi sadayana urang parantos nyakseni yen pungkasna ieu acara adu hayam teh anu kaluar jadi juara teh nyaeta si Jelug hayam kagungan Jang Tarman. Ku kituna ku kieuna anu hak nampi kana hadiah teh nyaeta Jang Tarman. Sim kuring salaku panata acara bade mungkas ieu acara. Ngaturkeun nuhun kana sadaya perhatosanana. Hapuntenna bilih aya luhur saur bahe carek. Neda dihapunten. Sim kuring permios. Atuh sabada acara ditutup mah. Bener we si Tarman teh narima hadiah. Dibikeun ku puhu eta panitia. Anu dipepuhuan ku Ki Banawa. Tah ieu Jang hadiah teh jadi hak Ujang. Gerak tampa teteh lah hayam Ujang teh jadi juara. Kuring salaku girang panata calagra atawa pupuhu panitia ngawilujengkeun ka Ujang. Sabab numutkeun girang pangajen atawa juri hayam Ujang teh unggul
kalawan sah nya nuhun atuh sim kuring nampi kana ieu hadiahna atuh nuhun pisan atuh. Teba si Tarman bari nampa hadiah nu mangrupa duit oge piagam panghargaan. Pok Kibanawa teh carita deui. Tah engke pamaya acara deui teh wayahna hayam Ujang kudu miluan deui nya. Sabab jadi hayam unggulan ye. Tangtu bakal loba nu nangtang deui Jang. Nah Ujang rek miluan deui. Ulang atuh si Tarman teh ngahulang. Tapi nu akhirna manehna nangtukeun sikepna nya wae cenah rek miluan bae. Mohon atuh mangga. Nuhun pisan tos diangkan atuh tangtos. Abi ge bakal ngiringan deui, isi jeluk bakal diadukeun deui atuh. Salaku jago atuh. Ya syukur ai kitu mah Jang. Kuring ngarasa bunga. Ku daekna Ujang miluan deui ieu caranya. Keur Kibadawa mah tang tuwe atohna teh. Sabab ku daekna si Tarman ngadukeun di si jeluk. Alias milu di kana acara nu saterusna tang tuwe bakal ngadatangkeun ka kauntungan. Sabab pamilon teh bakal leuwih loba. Nu lalajo tang tu bakal rame, teh pasti loba anu panasaran. Nya ku eta si jeluk anu kiwari mah geus jadi jago anyar atuh. Dina acara adu tanding ngadu hayam. Geus kitu mah si Tarman pamitan we saheulanan mah. Tapi cenah moal waka ninggalkeun eta lembur. Sabab bakal miluan di acara ngadu hayam. Sabadareng si acara nu lajo ge nungtutan belubar. Baralih ka lemburna masing-masing. Atuh ari urang dinya mah baralik we ka imahna sewang-sewangan. Kaasup si Aki teh nu miluan lalajo malah mah milu taruhan sagala rupa. Kelu kiwari manehna teh bet ngorondang leumpangna teh. Puguh we atuh jadi puser perhatian. Pada yang ngeserikeun, pada ngageugeuhikeun. Geus puguh ari cemiah mah. Mani sugemana keur ningalina teh. Mani kegohelan seseriana teh. Hehe, Dede. Panujus ya Nah itu tinggal itu. Itu kawas embe itu tinggal itu. Si Aki leumpangna teh itu. Rasakeun si Aki 7 mulut. Nya ce, itu kawas embeknya. Karunya ari ningali kitu nama. Alah. Eta si Aki nah. Duh, le karunya itu lempangna bet kekorondangan atuh. Der, bet kitu taruhan segala. Kitu teh akibatna lah. Uluh. Tu bujur ampul-ampulan euy. Moal teu ngusep teh nepi ka imah teh. Ya euy lah. Ai kitu teh mah tuh eta cebiah. Karunya tuh ini ngaliku warugana mangeskor gitu ke sakakolotanana. Kudu nandangan wirang jeung kudu ngorondang euy. Nyakeun we lah. Nabongan sorangan atuh euy. Bet ngeureyan cemiah. Nya dasar aki-aki teh cunihin. Kitu kaya anu lalajo teh bari baralik teh. Manehna teh ningali kalakuan eta si Aki. Ari bajangat pamanehna teh balik bari ngalenghoy bangun anu rampoh poe. Atuh hayam jeung hadiah teh jadi lapur. Balikna teh dina kayaan hanyelu. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun deui si Tarman. Manehna teh nangtukeun sikep moal waka ninggalkeun eta luhur Cihonye. Si Tarman ras inget ka Birum Sia anu boga warung teh. Cenah rek kaduan milu mondok we keur saheuladan mah. Atuh manehna teh kebat bae muru ka imahna Birum Sia. Sabada tepi kadatangan teh dibagiakeun ku Birum Sia. Aya Ujang geuning kumaha kapanggih. Pakalangan teh kumaha miluan ngadukeun hayam teh Ujang. Mohon di miluan atuh malihan masih jeruk teh keluar jadi juara tuh. Ieu hadiah sareng piagam bi. Atuh Birum Sia geuning kitu mangajeng hokage. Teh telah bener si Tarman teh hayamna unggul. Alah syukur we Ujang hebatnya si jelug teh. Sok padahal teh gampang Ujang hayang jadi juara teh. Da puguh pamilona oge ti mana-mana baruga hayam anu harade. Cikan kumaha caritana Ujang? Ibi mah jadi penasaran.
Daradad atuh si Tarman teh nyaritakeun lalakonna. Ditek-tek eueuh nu kaliwat. Atuh ari geus ngerasa cukup mah. Medara lakona manehna teh mungkas ku caritaan. Tah kitu bi. Satadina mah kuring teh ngadon lalajo heula atuh. Tapi ningali bah jangat nangtang-nangtang ka sakur anu baroga hayam. Nya uing maju atuh. Terus bae diadukeun bae jeung eta hayamna. Bah jangat anu ngaran si Sabar Nyawa atuh. Nya si Jelug teh unggul juara atuh. Tah kitu. Malahan mah satutasna si Jelug unggul. Ibanawa teh ngajakan deui miluan acara. Kita hareupeun atuh. Ngan bae jadi bingung bi. Oh gitu nya Ujang. Nya halus pisan. Tapi nah hampir bingung. Nya tangtu we bingung atuh bi. Meureun kuring teh moal bisa ninggalkeun ieu lembur. Saheulaanan mah kudu monok dia lembur. Tapi saha nu daek ngampihan kuring atuh. Ih ulah bingung-bingung Ujang. Geus we di dieu cicing jeung Ibi. Lamun kabeuratan taeun teh. Atoh we nu aya jadi aya batur. Oge tangtu Ibi teh bakal milu ka sohor. Kacicingan ku Ujang. Ah, rek dibejakeun we Ujang. Yen Ujang teh dulur Ibi kitu. Nya nuhun we atuh kitu mah bi. Kuring teh regreg atuh nuhun pisan. Nuhun. Nya ulah kararagok Ujang. Geus we. Amun nanyakeun mah kitu. Ibi teh dulur Ujangnya. Ngara Ibi bakal sohor. Warung Ibi bakal jadi rame. Ya mangga tuh mangga. Muhun. Ceuk eta si Tarman satuju kana maksud eta birumsi. Jeung narimakeun kana kehadiran birumsi anu rek ngampihan ka manehanana. Atuh ari geus puguh kitu mah si Tarman teh ngadon cicing bae di imahna birumsi. Euleuh mitra waktosna parantos teu ceuk ka pandinya. Cageula urang tuna jajar carita dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sagala kakiranganana. Sok saros dongeng basajan sing janten hiburan bae tong hilap di like di komen oge utami nama di subscribe supados channel Mang teh tambih majengnya supados Mang lebih semangat dina medharikeun dongeng-dongeng karangan Mang nyalira. Atuh saheulaanan Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.